Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Sim kuring ayat nepangan para wargi pikeun ngadugikeun warta puasa. Warta anu baris didugikeun nyaeta guru di Inggris ngajenan murid anu ngalakonan puasa. Guru-guru di sakola negeri di Inggris kacida ngajenan murid-murid muslim anu ngalakonan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1437 Hijriah anu kabeneran lumangsung bareng jeung usum panas anu waktu beurangna cukup lila. Guru di Colchester Academy kacida ngajenan ka murid anu ngalakonan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kitu numutkeun anu ditepikeun ku Syarifah Az-Zahra ka antara London dina poe Kemis. Syarifah anu ngalakonan ibadah puasa dina usum panas pikeun anu ngadua kalian ngaku yen loba guru oge babaturan sakola anu tumanya ngeunaan puasa. Maranehna ngarasa bingung naha salila puasa dipahing dahar jeung nginum. Kitu numutkeun ieu budak umur 11 taun. Syarifah anak ti pasangan Ahmad Jama'an jeung Yusleni Tamuda anu dina danget ayeuna keur neuleuman elmu pikeun ngahontal gelar PhD di Essex University eta oge nepikeun yen loba babaturanana anu tumanya. Naha inyana teu ngarasa halab-hab? Numutkeun Syarifah, guru merek karinganan pikeun henteu miluan pangajaran olahraga anu meakeun loba tanaga. Komo deui nalika cuaca di Inggris dina danget ayeuna kahitung panas. Ngalakonan ibadah puasa dina usum panas memang henteu gampang lantaran waktu beurang kahitung lila. Anu mana waktu subuh ninggang dina pukul 2.30 sedengkeun panon poe surup dina pukul 2.15. Pikeun ngakalan waktu beurang anu lila oge tangtuna ngabalukarkeun waktu sare jadi leuwih singget. Kuring nitah barudak sangka langsung sare nalika balik sakola dina jam 3. Kitu ceuk Yusleni Tamuda anu dilandi ilen ku batur-baturna. Komo deui waktu salat asar karek ninggang dina pukul 17.18. Kitu numutkeun ilen. Sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina danget ayeuna. Warta dicutat saperluna tur disundakeun tina antara. Sim kuring aep ngahaturkeun nuhun kana panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.